warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang Aa dan Teteh. Mudah-mudahan Aa sareng Teteh anu nuju diajar PJJ di bumi sing aya dina kaayaan sehat walafiat. Saupami dinten ayeuna aya rerencangan urang anu nuju teh damang, hayu urang doakeun ku urang sadayana sing enggal didamangkeun. Sate acan dikawitan hayu urang maca basmalah sasarnan. Bismillahirrahmanirrahim. Patepang deui sareng Bu Entin dina pangajaran bahasa Sunda. Minggon kamari hideuk parantos diajar ngarucat kecap jadi engang, memisahkan kata menjadi suku kata. Kamu dinten ayeuna hideuk bade diajar perkawis pangajaran hiji. Sate acan dilajengkeun kana ngabahas evaluasi pangajaran hiji. Hayu urang diajar heula ngadamel kalimah salancar. Aya anu terang teu naon nu disebat kalimah salancar. Kalimah salancar teh nyaeta kalimah anu sederhana, anu terdiri SPO upami dina bahasa Indonesia. Upami dina bahasa Sunda JCO, jejer caritaan objek. Nah, eta nu disebat kalimah salancar. Ayeuna urang cobian nganggo ngadamel kalimah nganggo kecap maraban. Misalkan maman, maraban, ucing. Nah, maman eta kalebet kana jejer atanapi subjek. Teras maraban kalebet kana kata kerja atanapi caritaan. Teras ucing eta kalebet kana objek ya atanapi ya objek sebagai pelengkap. Nah, itu contoh kalimah salancar atanapi kalimah sederhana. Pados langkung mangertos ngadamel kalimah salancar atanapi kalimah sederhana ya. Nah, contohna Ami nyebor kembang. Ami sebagai jejer atau subjek. Subjek itu artinya pelaku. Terus nyebor itu caritaan atanapi predikat atau kata kerja. Terus kembang teh bunga ya, itu sebagai objek yang melengkapi subjek predikat gitu ya. Jadi sebagai objek. Itulah contoh kalimah salancar. Kalimah yang sangat sederhana. Kalau dalam bahasa Indonesia SPO, ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya. Sekarang buku paketnya silahkan dibuka. Halaman 13 ada pangajaran hiji atau evaluasi pangajaran 1 ya. Nah, nanti sama Aa dan Teteh dilihat di sini ada gambar ya. Di sini disuruh membuat kalimah sederhana atau kalimah salancar. Kalimah salancar itu ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya. Atau ada jejer, ada caritaan, ada objek. Jejer itu artinya pelaku, biasanya nama orang. Kemudian caritaan atau predikat itu biasanya kata kerja ya. Kemudian objek sebagai pelengkapnya. Gambar nomor 1 coba lihat, ada yang tahu nggak gambar apa ini? Nah, itu namanya Danu ya, subjeknya sudah ada, tinggal diisi dengan kata kerja dan objek. Nah, ada yang tahu nggak? Itu Danu sedang apa ya?
danu teh keur maraban hayam. Maraban hayam itu artinya memberi makan ayam. Kemudian gambar yang kedua, tingali namina neni, subjekna tos aya, kantun dilengkepan. Neni keur naonnya? Nah, nuju nyebor kembang. Nah, nyebor itu artinya menyiram, kembang itu bunga ya. Nanti tinggal ditulis kalimatnya. Nah, terus gambar anu katilu saha? Ieu aya bapa, terus aya balong, balong teh aya laukan. Tah bapa mah nuju naon? Nuju maraban lauk. Maraban teh artinya memberi makan lauk ikan. Terus gambar anu kaopat nyaeta aya namina teh Dudi. Ayo, ada yang tahu nggak sedang apa Dudi? Dudi teh cenah cariosna nuju motongan tangkalnya atawa ngaguntingan tangkal daun atau motong daun atau napi motongan tangkal atau rumput gitu. Tasok damelkeun ku hideup lengkapi buat kalimat sederhana, damelkeun kalimat salancar. Anu kahiji, kadua, katilu sareng gambar kaopat. Dina buku paketnya ngalebetanana. Urang lajengkeun kana bagian B. Cakra aksara A, B, atau C hareupeun jawaban nu bener. Silanglah huruf A, B, atau C di depan jawaban yang betul. Nomor 1. Nu kaasup ingon-ingon nyaeta yang termasuk hewan peliharaan yaitu yang A itu artinya munding itu kerbau. Banteng tahu kan banteng. Kalau uncal itu rusa ya. Nah, nanti tinggal dipilih. Kemudian yang kedua, maung mah kaasup sato titik-titik. Ada yang tahu nggak maung itu apa? Maung itu artinya harimau, termasuk hewan titik-titik, hewan jahat, hewan galak, hewan badag. Badag itu artinya besar. Nanti tinggal dipilih jawabannya ya. Ayeuna tingali kaca 14 atanapi halaman 14. Nomor 3. Sasatoan nu aya di titik-titik dikerem dina kandang besi. Hewan yang ada di titik-titik dikurung di dalam kandang besi ya. Ada kebun raya, ada kebun awi itu kebun bambu, kemudian ada kebun binatang. Tinggal dipilih. Nomor 4. Sasatoan nu diingu tur diala dagingna nyaeta hewan yang dipelihara. Diingu itu artinya dipelihara dan diambil dagingnya yaitu titik-titik. Ada embe ya. Ada embe itu kambing kecil ya. Kemudian ada gajah, ada maung itu harimau. Nomor 5. Di titik-titik loba sasatoan liar nu garalak. Di titik-titik banyak hewan liar ya. Hewan liar itu hewan yang tidak dilindungi, itu yang galak gitu ya. Tahu galak ya, menyeramkan gitu. Ada di sawah atau di rumah. Leuweung itu artinya di hutan. Tinggal dipilih. Nomor 6. Nomor 6, tutuwuhan nu sok aya dina apotek hirup diantarana nya. Tumbuhan yang suka ada dalam apotek hidup. Nah, diantaranya apa? Melati itu bunga melati, jahe itu jahe, cabe itu cabe ya. Nah, nanti tinggal dipilih. Mudah-mudahan soalnya sudah bisa dipahami dengan diterjemahkan oleh Bu Entin. Masih di halaman 14, nomor 7. Kalakai nu murag tina tatangkalan bisa jadi titik-titik. Kalakai itu artinya daun yang sudah kering. Murag itu artinya jatuh dari pohon. Nah, bisa jadi daun yang sudah kering yang jatuh dari pohon bisa menjadi titik-titik. Bisa menjadi gemuk, pupuk ya. Gemuk itu artinya pupuk. Kemudian akar atau sirung. Sirung itu yang
apa sih tunas yang baru tumbuh itu, tinggal dipilih. Nomor 8. Buruan teh titik-titik bersih taya runtah nu ngotoran. Halaman itu titik-titik bersih, tiada sampah yang mengotori. Sepi, sepi, tidak ada suara. Resik itu artinya bersih. Kemudian tiis itu tiis dingin, tiis itu dingin. Ya, tinggal dipilih disesuaikan ya. Sekarang nomor 9. Sangkan teka garingan tutuwuhan kudu. Supaya tidak kekeringan, tumbuhan harus titik-titik. Tahu kan disiram, digemuk, dipupuk, dikored itu artinya dibersihan. Nomor 10. Lingkungan sabudeureun nu titik-titik tangtu pika betaheun. Artinya lingkungan di sekitar yang titik-titik itu pasti bakal matak menyenangkan gitu. Nah, yang rame itu tahu kan rame, asri itu bersih, kotor itu artinya kotor. Tinggal dipilih ya. Semuanya sudah diterjemahkan sama Bu Entin. Kemudian nanti dipilih jawabannya. Nanti diisi seperti biasa di foto ya. Gitu tugasnya. Mudah-mudahan hidup ngartos naon anu atos dijelaskan soal-soalna terus ku hidup dijawab ya. Ini evaluasi dari tahun kemarin. Buntin memberikan soal karena daring, jadi banyak yang merasa kesulitan untuk menerjemahkan kata-katanya. Jadi sama Buntin sekarang evaluasinya diterjemahkan soalnya supaya hidup atau AA sareng teteh tiasa maham, tiasa ngajawab kana patarosanana. Tah kanggo tugasna mangga dibaca nu aya dina video. Biasa dipoto terus dikintun ke GCR. Kanggo tugas bahasa Sunda mingguan ayeuna teh mangrupikeun pertemuan ka-4. Tingali pertemuan kahiji, kadua sareng katilu anu teu acan ngintun tugas sok mangga enggal dikintun tugasna nya. Alhamdulillah, untuk materi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan hidup tiasa maham, tiasa ngartos kana naon materi anu parantos dijelaskan ku ibu guru. Biasakan saupami saatos belajar bahasa Sunda engke wengi atanapi malam diulang kembali. Saupami sateu acan belajar bahasa Sunda, biasakan buku paketnya dibuka dan dibaca-baca dulu biar membacanya lebih lancar. Nah, jangan lupa selalu rajin sholatnya dan tadarusnya. Jangan menunggu disuruh sama ayah dan bunda. Untuk pembelajaran hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui minggu nu bakal dongkap.